Jawa Barat teh lamun dina peta gitu ukur titik karunya. Jadi lamun titik eta teh Cikampek gitu. Mentak lamun di sekolah ya istilah titik-titik eta teh Cikampek. Di kota dan jenggamalna urang satruk ka ditu. Ka ditu. Jadi lamun teu make truk meureun kana pesawat gitu. Teu naon. Oh, trukna asup. Truk mah sabulan deui rek manggung mainna geus berapa. Di foto oge di Capitol atuh itu. Di siuman disangka Ka'bah apa kumanehna. Iya buluan teh ini Bu. Iya. Aya buluan teh sana. Ada gemai dah itu mah cerita. Tahun 83 apa? Kela jangan melupakan sejarah. Sejarah mah udah anu diikuti udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Iya. Halo, ketemu lagi dalam acara Ngedobaku Wajura Channel. Tanya, halo Baraya Bancet dan Baraya Rohe. Kenapa ada Baraya Bancet? Karena biasanya co-hostnya Mang Aib, ya. Jadi Mang Aib tapi tidak bisa hadir malam ini. Jadi terpaksa saya sendiri. Tapi jangan menjadi soal karena talent yang akan kita tampilkan yang kita undang malam ini luar biasa. Oke, tetap di Wajuro Channel di acara Ngado Bako. Ngado Bako. Ngado Bako. Mari yuk, mari yuk. Ngado Bako. Hari Ngado Bako. Ngadu bako dewa rohe jenal. Ngadu bako, ngadu bako. Ngariu jeung bari jeung. Ngadu bako, ari ngadu bako. Ngadu bako dewa rohe jenal. Wah, siap. Langsung. Alright, Pak. Iya. Kauti, tamu yang akan dihadirkan atau talent yang akan dihadirkan pada saat ini luar biasa. Ya, siapa Pak? Multi talenta. Manggungnya sudah kemana-mana, prestasinya sudah kemana-mana, manggung dalam dan luar negeri. Pokoknya tokoh ini tokoh luar biasa, fenomenal dan menghibur. Siapa dia? Kang Apep. Kemana saja? Aya wae. Ayah, mangga cali. Tah ieu Kang Apep teh nya. Dalang ora kasep prestasina selangi. Nya, tah kitu nya. Kang Apep, ayeuna kan pandeminya corona teh ya. Tangtu seniman mah ieu teh riweuh pisan. Nguyung pisan. Ripuh pisan. Ayo manggung di udag-udag bisa bawa PP. Manggung di udag-udag kumpul Dibubar. Hah? Dibubarkeun. Kurang-kurang. Pakai masker anggar we. Bubar gitu ya. Bahkan ada yang tidak jadi hajat. Dan begitu karena ada pandemi corona, bahkan ada yang dibubarkan. Ya sudah tenda dipasang, kursi dipasang lain-lainnya, pelaminan ada yang di stop juga seperti itu. Ya bagaimana kita ya susah juga ya. Sedangkan ada seniman mah pentingnya orang teh. Urang teh seniman. Kocoranna teh. Tah eta kocoranna teh luar biasa tidinya. Ya urang teraskeun ka Kang Apep. Kang Apep AS Hudayat eta. Eta teh naon? Nami lengkap nanti luar biasa. Sarjana di Baros memang tebis dengan Kang Apep di Bandung, kadang-kadang Kang Apep di Cikampek di Karawang. Tapi saya melihat ya, mengikuti pergerakan Kang Apep ini luar biasa ya, terutama dalang-dalang muda di level dalang muda luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Kang Apep, ini Baraya Rohe dan Baraya Bancet. Baraya Bancet aja, ayam Bancet tuh jadi kan terangnya teh Kang Apep teh, urang Bandung nggak pasti lah gitunya terangnya teh. Asli dah kumaha teh di mana tak Kang Apep?
Aslina simkuring teh di Cikampek Karawang. Cikampek Karawang. Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang. Maruman ai Cikampek mah jarang kasebat teh, margi Cikampek mah kota alit pisan. Lamun di peta Jawa Barat teh lamun dina peta gitu, ukur titik karunya. Jadi lamun titik eta teh Cikampek gitu. Mentak lamun di sekolah ya istilah titik-titik eta teh Cikampek. Titik-titik itu saja. Dia adalah titik-titik. Dia adalah Cikampek. Tapi simkuring benang lain dalam orang Cikampek bangga. Abdi dugi ka SMP di Cikampek. Nah, gitu. Terus hijrah ke Bandung. Kapungkur mah SMKI. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia teh. Jurusan Padalangan. Jurusan Padalangan. Hebat luar biasa. Nah, Beb, ayeuna apa lebih muncul deui ya Cikampek teh. Lantaran aya jalan tol layang Jakarta Cikampek. Paling tenarna Cikampek mah salah sejina hiji ku Pupuk Kujang. Hah? Pupuk Kujang. Pupuk Kujang. Eta kan nasional skalana. Hiji deui Kutol. Kutol ayeuna naik. Mudah-mudahan ayana abdi Cikampek oge tiasa ka. Amin. Nah, Beb, darah seni sebagai dalang Kang Apep dalang muda ya. Eta teh turunan ti keluarga, tirunayana itu memang aya keneh gitu kumaha eta. Rupina mah eta pisan Kang Wahyu janten modal abdi mah nyaeta tina genetika. Genetika. Turunan. Beda dari dalang gaul mah ya. Genetika. Genetika. Pun bapak dalang pisan. Apa itu genetika nah? Aduh. Takutnya apa genetika saya harus tahu. Aritmatika. Oh. Jadi ieu mah darah pisan. Darah pisan. Apep mah. Ti alit abdi nuju SD sering bolos malih ti saluareun sa pengetahuan pun bapak. Ada media. Simkuring teh sok sering bolos kadang-kadang pun bapak mah teu uningan abdi mah sok nyalinep kana truk. Jual aya di panggung pun bapak sok digalendang. Untungna abdi di panggung teh nya dicarekan ongko. Nya isukan teh sakola ongko. Nanti alit teh kapungkur mah nu sanes mah cita-cita yang jadi dokter, yang jadi abri, baheula mah abri pan nyebutna teh gitu. Abdi mah koyong janten dalang. Wah, dia alit berarti itu teh. Dia alit. Usia sabaraha kira-kira? Tos sekolah SD tuh SD. Mu abdi di Cikampek, malum Cikampek kan transisi, kota lain, lembur lain. Jadi naonnya kota lain? Naon disebut itu pilemburan dah hayam loba keneh nu ngalibah. Di jalan teh eta cirina. Kalau di Jakarta mah jarang hayam loba kita. Cuma aya. Jadi moal aya di jalan eti kotok moal. Cikampek mah tadi teh transisi kota lain. Kampung lain. Ngan abdi kapungkur ngalaman dibully pisan Kang Wahyu. Dibully kumaha eta teh? Aduh, hina pisan jadi anak dalang teh. Baheula mah. Wah, anak kai cenah ieu. Anak kai nyebutna teh. Kai da peda. Peda wayang tina kai. Angot nuju SMP. Abdi mah nuju SMP SD sanes sebagai pelaku Kang Wahyu abdi mah nyuput. Bujeng hingga ka anu sanes tatanggi naon pun bapak teu uningaeun yen abdi salarasna resep pisan kana wayang. Waktu saya SD teh. SMP kelas 3 rada peda abdi sok sering nonton wayang ka mana dibeberi ku abdi. Eta teh singkatan SD SMP teh nya. Sampai terus kau. Abdi disanggi ya. Gitunya eta. Bodor-bodoran nya eta teh singkatan. UPI pan singkatan. UPI singkatan. Universitas padahal ikit. Kami singkatan. Singkatan kene jadi gitu. Tadi gitunya berarti Kang Apep memang kahijina darah luar biasanya. Dari orang tua ngocorna gitu ti sepuh gitu ta bener-bener. Ari Rai Raka sabaraha hiji Kang Apep? Abdi teh 5 bersaudara. 5 bersaudara. Panengah. Lamun di Pandawa mah Arjuna. Lain dah. Lamun nyebut Arjuna, kuring mah teh heran jeung teh elok. Antara memang dalang orang nu kasep berarti ya. Gituan Kang Wahyu. Nya ge kieu abdi dari nyeri ku awewe sering. Urusan eta mah biasa jelema mah pasti gitu nya urusan eta mah aya wae lah. Nya antara mutuskeun jeung diputuskeun teh imbang lah. Bawa ke SMK ge pangpayuna tuh. Nyala sudak sakedik lumayan lah. Nah, Kapep berarti di SD tadi SD SMP-na di Cikampek. Terus ke Bandung ke SMKI. Di seueur pisan ku diulam ku abdi.
Lusa disumpahi we nu ka dieu gitu. Mungkin di mah tuh lah di SMKI wae atuh. Di mana tah? Di STM atuh. Rada aneh. Kabeh kantos teu ngiringan ari manggung percayalah nya manggung mah luar dalam negeri luar negeri. Sareng abdi ge pan. Waduh, kantos sareng ka Amerika kedua kali iangan. Oh, berat atuh. Saha dalangna gitu kan. Anu main atau anu ngawayang dalangna diiringi ku nayagana bule. Apep Agus Sobani. Urang harita main kan di payunan Capitol House. Wah, berat. Di Tugu Amerika Capitol House anu kamari digempur ku Presiden Trump teh ya, di impeachment teh, tapi urang mau di hareupeun di dieu. Da tadi mah Trump garek nanggap urang. Peda harita mah pan urang manggung di dinya teh nu daragang juga di urang. Ya urang mah kudu kaca. Suk. Tapi ini atuh banget teh. Di urang mah dia teh betul menang. Teu meunang di urang. Ya gitu tah. Engke cenah nu ayeuna kan saha eta teh Joe Biden teh nya. Insyaallah rek nanggap wayang cenah. Nah, apa kan itu deui? Mudah-mudahan syukuran Presiden Amerika nu anyar Joe Biden. nyepitan butuna. Nyepitan butuna ke urang usulkeun ka bugina. Di Portland mudah-mudahan jeung gamelanna urang satruk ka ditu. Ka ditu. Jadi teu make truk meureun kana pesawat kitu. Teu naon. Oh, trukna asup. Truk mah sabulan deui rek manggung mainna geus berapa. Jadi urang mah pidua poeuna we. Gitu kan truk mah sabulan deui geus ini. Kurang sabulan mah. Tahun hareup tarik manggung. Wayang teh tahun ieu teh geus ini. Kok nalila atuh. Gitu tah. Dia mainna mah teu kudu dibayar ya kan. Amerika nangkul ge geus. Untung. Malah kuduna maneh nu mayar ka urang. Maneh mau dipoto oge di Capitol atuh. Cukup atuh dipoto oge. Di siuman disangka Ka'bah pan ku maneh mah. Disangka Hajar Aswad. Lain itu mah bener-bener nasional. Apa teh? Apa samurukna eta jelema ti lemur teh barenya kitu nya. Kabeh tah berarti kantos oge nya ngiring si Wati manggung-manggung dalam dan luar negeri. Kantos ngiring teu lomba-lomba atau festival kantos wayang tingkat naon gitu. Abdi ngawitan ngiringan minangka nama kejuaraan kepungkur teh Bino Jakrama tingkat Kota Madya Bandung. Ngawitan SMKI. Ngawitan SMKI. Tahun 83. Tah. Ngawitan pisan kelas 2 SMKI abdi eta. Kelas 2 hari. Itu nuju unyu-unyu keneh. Oh. Cantik ka sabeuleun jiga ayeuna. Kudu muncul. Eta teh di da kabogoh ge hari teh mah urang Sukabumi keneh. Kang ayo atuh cing. Ieu buluan teh ini. Iya. Aya buluan teh dana. Kelas 2 eta. Oh, dah kemarin dah itu mah cerita lah. Tahun 83 apa? Kayalah, jangan melupakan sejarah. Sejarah mah harus diakui. Anu diikuti kudu. Dalapan peserta teh umum. Tingkatnya umum aya nu nyato senior lah. Oh, jadi ente baru daku sanes dalang cilik sanes. Sanes dalang cilik abdi mah gitu. Terus umum teh gitu. Mung abdi gaduh bekal teh disiplin latihan. Disiplin konsep anu jelas. Konsep jelas. Terus aya anu ngabingbi. Ya, bimbingnya. Di payun teh di Patantan Sugandi. Oh, Patantan Sugandi. Panang Suhendi, Pak Dedi Sunardi, Pak Yuharno eta guru-guru abdi anu memang ti payun anu ngiring ngarojong kana dugi sagede kieu na abdi. Waduh. Biasa. Atur nuhun Patantan, Pananang, Pak Dedi nya. Pokona Pak Yuharno nya. Eta anu ngabentuk abdi janten dalang teh. Tah. Manusia eta. Jangan mijalmi eta nu bentuk Kang Apep. Mudah-mudahan ayeuna nu anu tiasa nonton ke nah waktosna teras anjeunna mudah-mudahan dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Tapi Kang Apep kieu. Cita-cita teu janten dalang kapungkur. Lantaran pan memang cita-cita abdi mah. Mung memang aya kapungkur abdi dibuli teh ya. Nya api-api we di dinya nama janten pengusaha naon cita-cita. Kapungkur mah usum diary teh geuningan. Hobi gitu. Naon? Gitu jalan-jalan sareng saja bina abdi mah cita-cita jadi dalangan dina hate. Magi kapungkur mah abdi ieu pisan lah gitu. Ya. Lingkungan tidak begitu mendukung teh, di lingkungan masyarakatna memang nya abdi mung abdi hungkul di dinya anu kesenian teh juga. Siap. Nu sanes teu aya. Jarang.
Oke, jadi memang luar biasanya. Berarti itu menjada wajada tembernya. Namun keyeng tang tu pareng, eta luar biasa. Jadi cita-cita diletik, digeluti secara rutin, secara ulet dan fokus. Akhirnya sang apel jantan dalang luar biasa. Eta. Terus kieu ngapel. Pandalang teh rupa-rupanya gini. Abdi kan terus nguping, aya dalang heuleung, aya dalang garap, aya oge dalang nyabet, tukang makan wayang batu. Aya anu kitu. Tak itu teh kumaha itu teh perbedaan bentenna kumaha? Salarasna mah kanggo pelaku seni mah khususna praktisi dalangna nalika seueuhan ngadalangna mah tidak menyadari anjeunna kagungan spesialisasina di mana. Ngawayang mah ngawayang pra. Tapi anu nganilai eta nu sanes. Pemerhati, ahli, pakar, nu lalajo. Jadi loyogna ieu dalang teh kaluwihanna di onjoyna di mana. Ya. Dai yang ditakeun dalang abdi misalkan onjoyna nu garap da dalang mah teh anu kitu sadaya. Teu aya. Mung eta mengklasifikasi eta lintang ti pemerhati penonton sedang sajabina. Sehingga lamun hiji dalang nonjolna dina bidang A atau di bidang garap, di bidang haleuang nyaeta anu janten landihan margi luyu sareng kumantung karena seringna manggung mana nu sering muncul. Iya, garapna juga kumaha. Garapna juga kumaha. Iya. Sok sanaos dalang mah kedah nguasai atau ngawasa sadaya aspek-aspek anu aya di dunia padalang. Oke, eta nya. Contohna dalang heuleung eta hartosna kumaha? Dalang heuleung teh disebut nanti di istilah wayang padalangan mah disebutna amar dawa lagu. Penguasaan lagu, penguasaan anjeunna di bidang sosoraan haheuleungan. Pasosoraan wayang teh aya haleuang dalang, aya haleuang wayang. Gitu. Ya eta dua eta teh onjo eta pas dinu laguna, dinu larasna, ulin larasna. Anu di atas rata-rata, di atas basajan di saluhur basajan ya. Anu antukna anjeunna jadi onjo turta eta diakui ku masyarakat luas gitu, insan padalangan. Sareng masyarakat luas. Secara luas. Dalang teh geunaheun hahaleunganana. Aya wae tiap panggung anu bedana. Aya tarekah keur beda. Nah, sok sanaos eta meureunan dalang mah meureunan Saur Pak Asep Sunandar Suwargi mah guru simkuring eta teh pan sebatna teh tiada hari tanpa inovasi kanggo dalang. Persis. Janten salah sebesna eta. Ya, sarua meureun dalang ge meureun kudu padalangan ge dunia padalangan memang nyante kedah ngudag nya anu tadi teh meureun mi indung naon ka waktu mi bapak ka zaman meureun kitu teh jadi urang penyesuaiannya tetap harus ada berdialog dengan zamannya. Betul, tetap harus ada kolaborasi, harus ada inovasi. Pembaruan dan lain-lain. Gitu. Tah, setiap acara Kang Apep ngahaleuang luar biasa. Urang beuneuh atuh dia tetap ge urang sambung deui tetap di acara Ngadu Bako Wahyu Rohe Channel.